terus nek naon? Tewak be. Lah, pamali. Lah, soalin si urip-urip. Tip. Ulah bisa cari kanan mana si Amin sih ya? Kalau cari kanan itu kan nyaman mah. Tadi sih mabur udah turun naik. Mungkin ke mana? Dek balik, dek goreng hayam. Mingguan ge. Nah si iluanan. Atau aing hayang tip ngakan goreng hayam mah. Deh, tadi mah sosokan ngomong pamali cenah. Aing mesti tewak mah hayang jas ya. Oh, geus hayu. Tip, tapi mending panggang bae tah hayamna. Ulah digoreng di imah. Panggang di mana gebek? Di leuweung bae anu ulah yang nyeun. Oh, geus, tapi urang balik heula nyokot sangu. Bari dahar, Pak. Oh, bener. Misalnya balik ke nyokot sangu. Kek hedeung. Iya hayam. Cangcang si dia bae, ulah dibawa balik. Ma aing kena nanyakeun, ieu hayam saha cenah? Pan dieu meureun aing kenah. Oh, geus kira cancang ye. Tah ti dieu tah cangcangna. Pendek pusing-pusing kereta. Kabur. Geus teu kasih lupa. Geus hayu urang balik. Ieu hayam kitu mah aman meureun lah. Ieu hayam aing ka mana? Harak ditinggalkeun ka jero sakedeung ge geus eueuh. Aing nu maling ieu mah moal salah. Saya nu berani-beranina maling hayam aing. Gura sok we. Min, itu ayam saha dicangcang gedinya? Wow, milik Ima Beb. Milik. Oh, Beb milik orang. Geus hayu lah cokot. Min, ulah ayam saha sih eta? Geus lah, hayam sisa los panggang bae kurang Beb. Ih, siapa Badung, Min? Ayam batu panggang-panggang banget. Kajeun lah aing hanga dahar daging hayam. Ja bosen, usam beuleum deui, usam beuleum deui. Usam beuleum be, delan beuleum. Aduh. Peurih. Bisa Beb. Woi, mana sih tak? Naon sih, Mang? Nang nyaho bae lah. Nyaho kolot-kolot. Pansar ya ditanya ku aing. Aing nanya bener-bener. Oh, sangu kami mah. Sangu. Oh, mau sangu ndek dahar jeung hayam. Si ada dahar jeung hayam. Jorok amat sih ya. Dahar bae kudu reujeungan jeung hayam. Lain dek dahar jeung anjing hayam, Mang. Tapi dek dahar jeung panggang hayam kami mah. Oh, kirain aing mah dahar nah kitu neuk reujeungan jeung hayam. Bae. Gimana ge? Minta ieu hayamna ya. Punta-punta bae. Hayam na ge can dipencit-pencit aja ku kami. Nyaho, hanggeus beken lah. Oh, geus ayo. Geura pencit, geura panggang goreng tip. Alhamdulillah ya. Ulah ilu, mamang geus kolot, geus mabur ka ditu. Parlit ya. Teh geura kasamber gelap bae kitu teh duaan tah. Lah, aya hujan eueuh, bira aku kasamber gelap. Atuh sugan kasamber gelap halodos ya. Min, hayam saha sih eta? Atuh hayam aing lah. Oh, boga hayam orek. Olah. Jo bisa mencit tak? Mencit. Mencit naon? Atuh manjit ayam lah, Jo. Manya manjit si Amin. Oh, Kubuloon si Ajo pakai nanya mencit naon. Kadeulin aing keur mawa hayam. bisa sih mencit mah, gampang. Asal buntung be meureunnan Min. Ulah sembarangan Jo mencit ge. Ulah asal buntung, ulah asal pahe doang. Oh, ulah sembarangan. Oh, Min, berani yang mencit hayam mah. Hongs ge. Uka bisa sama awak doang gede. Sedaya belonong masjid. Oh, ini. Hongs Beb lah. Waduh. Rek kemana hayamna? Utip. Asik kumaha sih tadi nyangcangna? Nyaho perasaan aing geus kenceng tadi naliana. Bira aku kenceng sih leupas ya mah. Kumaha meureun li anak? Panyalakeun ka aing cemeureureup. Geus aya teangan. Euy,
Ayam kemana sih? Maling, maling. Lo kayak caplak baik ke siaran. Ayam saya tamin. Ayam urang lah, Mang. Min, tapi kamang bikin pang pecit kan? Oh, benar. Mang pangbuncitkeun ya. Pencit. Mencit ayam apa mencit sia ya? Mencit hayam lah. Atuh mantak galau ayang beb mumumun urang dipencit mah. Moal kudu galau lah si mumu mah sarajan sia pae ge. Jae keneh Mang Didin hemu. Eta siala mosret amat. Geus geraya bisa mencit hayam teu? Atuh bisa, Min. Nepi panggang tuh ieu hayam. Oh, Mang, hayang bung kayak orang manggang. Oke, siap. Geus kebal aing teu ngadar pangan hayam. Terakhir ngadar pangan hayam keur lobaran doang aing. Aduh, parah. Honggeus mawa peson teu? Bedug urang mah teu meunang, bedug spesial. Bedogos gitu. Aya peso meyer. Geura. Itu tuh, Min. Min. Oke. Amang ngaluarkeun pesona heula. Ares amat ieu peso. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Geus, Mang. Kudu rapi nih. Junek panggang di mana yo? Nyaho he di mananya? Geus. Mending digoreng di Mas si Mumu beta. Oh, bener beb, goreng di Masya bae lah. Di, bung aing mah. Ulah sebul beb aya di ditaku ka bogoh teh ya. Nyaho. Ih. Ih, aing. Bungkus satu. Tah, karak mah ka bogoh aing ya. Nu herang bericak beri nang kos es nong. Ongos geura goreng ka ditu ya. Kayak kami nangguan di pos, Amin. Di pos teh daharna. Oh lah. Ongis geura di itu beb, kami nangguan di pos. Oh, Makin lope bae aing mah kaja beb. Aduh, pokoknya mah lope teu eureun dah. I love you. Muah. Ayo. Oke. Jeung Tomang, manggih nu maling hayam aing tos ya. Kolot pipilun bae kos budak nyebut jin tomang segala. Itu emang bener guys ya mah mirip jeung Tomang. Teman ta anakna. Kabeh pinek tuh. Geus lah. Sia manggih nu maling hayam aing henteu, hayam aing leungit di jero kurung. Henteu nyaho, Mak. Ih aing sahanya? Tapi tadi nu mah hayam mah si Amin. Si Amin. Oh, si Amin. Nu bener sia ulah mitnah anak aing. Beneran, orang tadi kapanggih, manehna mah mau hayam, tapi teu nya tah hayam saha. Wah, haram jadah eta si Amin hayam kolot main paling bae. Terus ka mana eta jelemana? Tadi mah ka ditu mah, tapi teu nyaho ka mana. Aduh aing si Amin ku badung-badung teuin. Geura kapanggih ku aing dijewer eta bibirna. Tit, capek deui aing nangan hayam malah. Lapar deui beutung. Sarua aing ge lapar bek. Sia mau nondong eta. Aing mau keju doang jeung sambel, Tit. Aing kumaha daharna mun aing sambal doang mah. Cuma mencret aing. Emang sente jeung naon gitu? Ento aing geus mau sangu doang kugu. Juku mah ayo. Ka warung Bayu meuli kerupuk. Coba duit tak? Atuh boga lah aing mah. Naon cia ulina doang kotok jelek mah duit. Geus ayo lah. Kotok eueuh, duit teu boga. Mang, mending nyokot sangu ka ieu Mang. Teh urang dar di dieu jeung goreng hayam. Can asak sangu di mah aing jam sakieu mah, Min. Aduh, mahal pamajikan gawenan baik gitu. Jam sakieu can asak sangu-sangu acan. Ampun aing mah. Nyaho aing ge lieur. Eta sih tah, gara-gara na malu batu nyilan kutub. Nahan Mang Kutub. Atuh kutub, Min. Pira aku sih teu nyaho kana kutub. Eta tah nu sok aya film si Hileud Ceuan teh ya. Oh, YouTube Mang lain Kutub. Masa Allah. Teu nyaho lah aing, pokona mah eta. Urang resepun eta pamajikan aing dilan eta tah. Nah, film si Hileud Cau. Goreng jelema mah goreng patut. Ulah kitu Mang, ulah nyebut goreng patut kasih lejau.
Soalnya silet jauh lah Bandung ngomongkeun mirip orang cenah. Kasinggung ya orang. Ih, ho aja. Dipikir-pikir mah mirip sia. Sama-sama kos bayawakan. Eta sial maksud tapi wer. Beh, mantep amat eta mu. Nangis ya. Enggak, Ih, mana amat. menta, mutih, be. Ulah, si Amin. Lebih beja lah. Bung, awas ya. Kedeng lah ih. Pelit sia. Aduh, aing kecarelam sih ya. Awas ya. Eta sia. Kira aku yang dibeceker doang mu. Bara-bara kau yang dibere. Awas lah. Ih. Suka anak kucing baik mu sia mah. Ih. Parah. Woi, di kamar mana sih ya? Cenah teu panggang hayam. Mana hayam nak? Ngasih panggang can. Keneng lah mang. Gak jadi manggang nage. Hayam nage nyit. Longit, lebok sia tah kawalat sia di aing. Makana aja jelema ulah pelit-pelit. Ya, ayam nang sasak. Wah, mantap, Beb. Itu. Tuh, ada lagu sia. Kami mandeng ngadahar ayam goreng. Mantap. Aing minta min ya. Naon sia? Mabur sih mah, ulah ayam. Aing teu diajakan tadi. Min, disangguan mengenas ya. Oh bener min, kami mau boga ya sanguna. Terus Min berjengan pakai sangu tuh. Kanggus dikeun sanguna. Asik. Amin, hayam aing mana sia? Naon, Mak? Naon ma. Eta sia, ieu hayam aing main goreng bae ku sia. Naon si Mak eta mah lain hayam emak ih. Ieu hayam mah leungit di jero kurung. Main digoreng bae ku sia. Dasar anak durhaka. Mak dia kan Mak. Mak. Ya kumaha sih ceritana? Kieu mang sebenarnya hayam mana si Amin ku kami dipaling di jero kurung. Oh, terus bukan kicang-kicang tadi itu malah leungit. Waduh, berarti bener. Nu tadi itu tuh hayam mak aing nu digoreng. Parah sia men paling baik. Hayam mak aing. Maling sih. Ampun, Bang. Maling sih. Maling.